Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, nepangkeun nami abdi Anida Yuniar Sapitri ti kelas 8A MTS Yespi Cantayan. Di dieu abdi bade ngalengkepkeun tugas video bahasa Sunda kanggo ujian praktek. Di dieu abdi bade ngajelaskeun tentang biantara. Naon si ari biantara teh? Biantara teh nyaeta kagiatan nyarita di hareupeun balarea atawa umum pikeun nyampikeun hiji maksud, informasi, atau gagasan penting kalayan susunan anu alus. Berikut poin-poin penting biantara. Hiji, tujuan. Tujuanna nyaeta nyampikeun informasi, mangaruhan batur, atawa mere hiburan. 2. Struktur. Diwangun ku 3 bagian utama nyaeta bubuka, eusi, jeung panutup. 3. Metode. Aya sababaraha cara nepikeun biantara, nyaeta metode nalar, maca naskah, mawa catatan inti, jeung ngapalkeun. 4. Contona biantara. Aya biantara kanagaraan, biantara acara sakola, biantara nikahan, jeung biantara pangbagea. Berikut abdi bade nyampikeun salah sahiji contona biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur hayu urang panjatkeun kahadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparkeun nikmat sareng hidayahna ka urang sadayana. Salawat sinareng salam mugi tetep dilimpahkeun ka junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu nu dipika hormat sareng rerencangan nu kusim kuring dipika deudeuh. Dina kesempatan ieu abdi hoyong nyarioskeun sakedik ngeunaan pentingna ngajaga kebersihan lingkungan. Kebersihan teh bagean tina iman. Ku kituna urang kudu rajin bebersih, boh diri pribadi, boh di lingkungan. Mun lingkungan bersih, urang bakal cager, betah cicing, jeung terhindar tina panyakit. Hayu urang kawitan ti ayeuna, ulah micen sampah sembarangan sareng jaga kebersihan di lingkungan urang. Cekap sakitu biantara ti sim kuring hapunten bilih aya kalepatan hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah, eta salah sahiji contoh biantara nu kusim kuring disampaikeun. Sakitu wae tugas video bahasa Sunda anu abdi hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nepangkeun nami abdi Maria Ulfatusani, abdi ti kelas 8C. Abdi di dieu bade ngadamel tugas video pikeun ngalengkepkeun tugas ujian praktek bahasa Sunda nyaeta ngeunaan sisindiran. Sisindiran teh asalna tina kecap sindir anu hartosna omongan atawa ucapan anu dibalibirkeunna henteu togmol. Dina sastra bahasa Indonesia mah sisindiran teh sarua hartina jeung pantun. Wangun sisindiran kauger ku 1 purwakanti, 2 jumlah engang, jeung jumlah padalisan dina unggal padana. Ku kituna sisindiran teh kaasup kana karya sastra wangun ugeran atawa puisi. Ciri sisindiran teh nyaeta 1. Sapada aya 4 padalisan. 2. Padalisan diwangun ku 8 engang. 3. Padalisan kahiji jeung kadua disebut cangkang. Padalisan katilu jeung kaopat disebut eusi. 4. Miboga purwakanti atawa sajak A B. Ditilik dina wangunna sisindiran dipasing jadi 3 golongan nyaeta 1. Paparikan, 2. Rarakitan, 3. Wawangsalan. Ditilik dina eusina paparikan sareng rarakitan teh dipasing jadi 3 golongan nyaeta 1. Piwuruk atawa nasehat, 2. Silih asih, 3. Sesebrek atawa lulucon, banyol, jeung cawad. Paparikan asal kecapna nyaeta parek, artina deket. Nu dimaksud deket nyaeta deket sorana antara cangkang jeung eusi. Unggal padalisan diwangun ku 8 engang sareng murwakanti
di bagian tungtungna. Contoh paparikan piwuruk. Hirup ulah papolotot bisi moal boga batur. Kudu ingat pesen kolot jeung dulur teh kudu akur. Nu salajengna nyaeta rarakitan. Rarakitan diwangun ku cangkang jeung eusi. Kecap mimiti padalisan kahiji sarua jeung kecap mimiti dina padalisan katilu. Oge kecap mimiti dina padalisan kadua sarua jeung kecap mimiti padalisan kaopat. Contoh rarakitan piwuruk. Lamun urang meuli uyah ulah poho meuli cikur. Lamun hirup hayang bungah ulah poho rasa syukur. Anu terakhirna nyaeta wawangsalan. Wawangsalan teh dina sapadana aya 2 padalisan. Unggal padalisan diwangun ku 8 engang. Eusina disumputkeun siga tatarucingan. Contoh wawangsalan. Maung tutul sabak kasur, diri tengah renah cicing. Wangsalna ucing. Sakitu wae anu tiasa ku abdi didugikeun dina video ieu. Hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun kana perhatosana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.